مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة لدوام ملك الله كونا بالجلالنا الجمال umatnya jika jalan kita banyak kurang cobaan hari Cina yang lama keimanan Paduana bila berkakasana sahabat beramalkan ilmu-ilmuna hadiruna dicoba kusumpon jolim menganjama kosongkan jauhan hari Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله دعونا بسجما بسان di ulama ingin menjauhan maka panen hati naik kajamatin yang walang tina taat Gusti Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan dari mata Tiawami mungkilahi Daun Nabi Jika tak terkangkutnya Ayah Allah Berkaman Tersulaya Karijina Kuduku ilmu ulama lalu anak kuduku adil rumah kadiruna kubelehan anbiya baikna iyan fakir jalan yang ada aku doakan lalu aku supaya aman agama Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Raketek bisa.
Ente. Enggak canak. Ada res. Ini pada ruku berarti ya. Ruku. Sarang atau pada rukunya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ari Allah eta anu maha agung, subhana ma suci, rabbiyal azimi, pangeran abdi anu maha agung, wa bihamdihi, kalawan puji kagungan Allah. Sami'allahu, moga nampi Gusti Allah. Kapan nak belajar? Sebagai ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ari Allah eta anu maha agung, subhana ma suci, rabbiyal azim, pangeran abdi anu maha agung, wa bihamdihi, kalawan puji kagungan Allah. Sami'allahu, moga nampi Gusti Allah, liman hamidahu, kajalma anu muji ka Allah. Masalah cing apa itulah. Nah, orang sekedik deui bahasnya. Orang bilih aya nu hilap. Orang bade ruku teh takbir heula. Mampir disebutna takbir intiqal. Setiap bade perpindahan tina satu gerakan kana gerakan sanes deui urang teh disunatkeun ngaos takbir intiqal kecuali mungkin tos ruku. Cengkat bade i'tidal eta mah ngaosna sami Allahu liman hamidah. Tapa mi sami Allahu liman hamidah teu kahaja. Jadi kaganti ku takbir saking gugupna. Antara memang hilap gitu ya. Nuju janten imam teh atau napi nujunya lira baca subhan sami Allah liman hamidah teh malah Allahu Akbar. Lamun teh kahaja mah teu ngahaja-haja eta mah teu mantak ngabatalkeun. Tapi lamun dihaja-haja we ngaganti gitu nya. Teh mantak ngabatalkeun. Ngaheureukeun kalebet ngaheureukeun ari ngahaja-haja mah. Nah, setiap perpindahan dijeda nanti diisina nganggo takbir Allahu Akbar supaya orang teh semakin sadar bahwa Allah Maha Besar, Allah anu Maha Agung, urang mah teu aya naon-naon. Tadi dina ruku, saur dina kitab Sahih Muslim, Imam Muslim ngariwayatkeun hadis. Ala wa inni nuhitu an aqra'a raqi'an. Saur Kanjeng Nabi, hai eling-eling, wa inni nuhitu an aqra'a raqi'an. Saanya kaula teh dicarek ku Gusti Allah, dilarang ku Gusti Allah an aqra'a maca surat raqi'an bari keur ruku. Dina kaayaan ruku Kanjeng Nabi nya dicarek ku Gusti Allah ulah maca surat. Maca surat-surat Al-Qur'an. Surat Al-Qur'an ya. Surat-surat Al-Qur'an. Dicarek urang ge teu kenging maca naon teh maca surat ketika ruku teh. Anu dianjurkeun kumaha? Katerasan hadisna ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabb. Nalika ruku mah urang kudu ngagungkeun ka pangeran. Nalika ruku mah teu maca surat tapi ngagungkeun ka pangeran. Kumaha cara ngagungkeunna? Nya ngaos tasbih. Tasbihna subhana rabbiyal azim. Minimalna sakitu saena deui pamitiasa tambihan wa bihamdihi. Aya dua lagi riwayat hadisna teu kudu pasea. Nu hiji keukuh subhana rabbiyal azim tong wa bihamdihi. Nu hiji keukuh jeung wa make wa bihamdihi. Aya dua lagi dua riwayat hadisna. Aya hadisna.
anu tambihan wa bihamdihi mah riwayat Imam Abu Daud kami telepat mah. Ini dua anak ayah hadis atau urang mah nya tos dieukeun ku para guru dia tos disusunkeun alasan-alasanna nya kantun nampi we. Dasarna ge aya dalilna. Nu penting mah aya dalilna heula. Dalilna aya. Aya dalilna. Ulah ngarasa pangbenerna sorangan tah eta mah. Barjeng mah nanti kabatur teh nyangka teu apaleun dalil. Teu sunah, teu mengikuti sunah naon. Eta bahaya. Pokoknya mah aya dalilna. Terus awasan teh asalamatnya seueur gitu nya. Awasan dina ruku teh. Tiasa subhanallah pamit tiasa subhanarabbiyal azim subhanallah gitu nya. Dan nabi pamit tiasa subhanarabbiyal azim, tapi hadi subhanarabbiyal azim wa bihamdi subhanakallahumma bihamdik Allahumma gfirli mangga dina sapina kapungkur tos dicirian geuning nya. Aos bilih kirang keneh cenah. Ruku teh hayang rada labi kantun di apalkeun we tan pas dicirian kapungkur dina tengahna dina sapina. Tah, sehingga awasan lagi dina ruku mah kan tadi saur Kanjeng Nabi amma ruku fa'azimu fihi rabb. Ari keur ruku mah cenah agungkeun pangeran. Ngagungkeun ka pangeran. Bacaan lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci pangeran abdi anu maha agung. Maha agung da urang teh diparentahna ku Kanjeng Nabi teh titah ngagungkeun ka pangeran. Sehingga keur ruku teh urang sejak ngagungkeun ka pangeran. Minimalna sakali maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Menurut mazhab Syafi'i minimalna sakali. Tapi minimal kasampurnaan 3 kali. 3 kali. Benten sareng Imam Ahmad bin Hambal mah wajib 3 kali. Lamun teu 3 kali teh teu sah. Teu sah baca. Wajib eta mah gitu saur Imam Ahmad. Sehingga urang kumaha nya saena mah 3 kali. Da saur Kanjeng Nabi dina sapel hadis man qala subhana rabbiyal azim salasan faqad tamma ruku'uhu. Jalma anu ngucapkeun subhana rabbiyal azim 3 kali ya, maka rukuna geus bener-bener sampurna. Jadi minimal kasampurnaan teh diaosna 3 kali. Pami hoyong lami keneh nya mangga tambihan dugi ke 11 mangga. Tapi awasan sanesna. Pilih gitu nya. Menuju Mamayu. Masih kita juga teh. Eta nyurang teh kedah aya rasa ngagungkeun pas ruku teh teh. Kedah aya rasa ngagungkeun. Nya minimalna salaksana ngawasna subhana rabbiyal azim wa bihamdi ngan sakali tapi bari dilenyepan. Eta. Bari dilenyepan. Yang penting mah tadi fa'azimu fihi rabb. Sok kudu ngagungkeun ka pangeran. Aya kesadaran urang teh ngagungkeun ka Gusti Allah. Atas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iradatu. Kamari urang tos uninga aya nu disebut sifat ma'ani. Bahkan sate acana kene aya nu disebut sifat salbiyah. Aya nu disebut sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah nyaeta sifat wujud. Sifat salbiyah nyata kidam bako mukhalafah lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyat. Sifat ma'ani nyaeta ayat 7. Kudrat kamari tos dibahas nu kahijina. Kudrat teh bisa jeung wasa menurut bahasa mah. Tapi menurut istilah ahli ilmu tauhid nyata kudrat teh sifatun qadimatun qaimatun bi dzati ta'ala yujidu biha wa yu'dimu. Sifat anu qadim, anu aya di Gusti Allah, anu fungsina sifat tersebut teh pikeun ngayakeun jeung ngeuweuhkeun. Sehingga kamari ta'alluqna kudrat teh terus dibahas aya ta'alluq ijad, ngayakeun. Aya ta'alluq i'dam, ngeuweuhkeun. Aya ta'alluq qabdah, ngagenggem. Nu asala eueuh diayakeun ku Allah eta teh anu kasifatan ku sifat kudrat. Tuluy nu aya ditetepkeun dina ayana ku Gusti Allah eta teh ku Gusti Allah anu kasifatan ku sifat kudrat disebutna diqabdah, digenggam. Terus nu aya dieuweuhkeun deui ku Gusti Allah eta disebutna i'dam. Dieuweuhkeun ku Gusti Allah anu kasifatan ku sifat kudrat. Jadi nu ngayakeun, nu ngeuweuhkeun, anu ngagenggam sagala rupa perkara anu mungkin nyata teh zat Allah taala anu kasifatan ku sifat kudrat. Taina wal iradatu sareng sifat iradat. Nu kadua na teh sifat iradat tina 7 sifat ma'ani. Iradat
Irodate lamun menurut bahasa Arab mah sami sareng al-masyiah. Al-masyiah teh kersa ngersakeun berkehendak. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allah teh sami sareng ma aradallah. Perkara anu dikersakeun ku Gusti Allah. Sami margi irodat teh sami sareng masyiah. Kersa-kersa keneh ngersakeun menghendaki irodat teh. Tapi lah menurut istilah ahli tauhid, istilah ulama ahli tauhid, ngaran irodat teh nyata sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala. Yukhassisu biha al-mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi. Sifat anu qadim, anu aya di Gusti Allah irodat teh. Sifatna qadim, tiheula teh aya mimitina. Da zat Allah, sifat Allah eta qadim. Nah, sifat irodat teh aya di Gusti Allah taala. Sakira-kira lamun urang bisa dibukakeun hijab mah bakal bisa ningali kana irodatna Allah. Lamun hijab urang dibuka. Anu fungsina sifat irodat teh yukhassisu biha al-mumkina. Gusti Allah nangtukeun saban-saban perkara anu mungkin makhluk teh nya, mungkin teh makhluk teh. Gusti Allah nangtukeun makhluk dengan sifat irodat tersebut kasifatan ku sebagian sifat anu mungkin. Nah, makhluk teh mungkin teh nya aya disebut al-mumkinat, perkara-perkara anu mungkin. Nah, aya makhluk teh mungkin kasifatan ku genep perkara anu saling bergantian. Ya, secara umum saur ulama gitu. Makhluk mungkin teh nya eta bisa kasifatan ku genep perkara anu saling bergantian. Al wujuduna wal adamu. Al mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu. Kahiji wujud jeung adam, aya jeung eueuh. Makhluk mah bisa aya, bisa eueuh. Tadi tangtukeun ayana ku Gusti Allah anu kasifatan ku sifat kudrat, ditangtukeun eueuhna eta ge sami ku Gusti Allah anu kasifatan ku sifat kudrat. Aya jeung eueuh teh ditangtukeunna ku Gusti Allah, dikersakeun ku Gusti Allah. Urang dikersakeun aya. Diayakeun teh ku Gusti Allah. Aya deui batur mah dikersakeun teh teu aya. Sami dikersakeun ge ku Gusti Allah. Jadi aya jeung eueuh teh dikersakeunna ku Gusti Allah. Makhluk teh dikersakeun ditangtukeun ayana ditangtukeun eueuhna ku Gusti Allah. Kahiji nya eta tah. Aya jeung eueuh. Jadi ditangtukeunna ku Gusti Allah. Nah, makhluk teh tadi bisa kasifatan ku aya, bisa kasifatan ku eueuh. Wujuduna wal adamu sifatu. Nu kaduana sifat. Makhluk nu aya teh dinya bari memiliki sifat-sifat tertentu, karakter-karakter tertentu. Aya anu pinter, aya anu kurang pinter, aya anu beunghar, aya anu kurang beunghar. Ya, aya anu kasep, aya anu kurang kasep. Tah eta teh sifat-sifat eta teh ditangtukeunna ku Gusti Allah. Zaid aya, dikersakeun aya ku Gusti Allah. Ditangtukeun ayana Zaid. Tuluy ayana ge Zaid teh dina kaayaan kasep. Bari beunghar. Kasep bari beunghar. Sifatna kasep, sifatna beunghar, sifatna zaid. Eta teh ditangtukeun ku Gusti Allah. Bisa wae Gusti Allah ngersakeun zaid teh ayana dina kaayaan goreng, dina kaayaan malarat. Tiasa wae. Zaid teh makhluk, zaid teh jalmi. Bisa aya, bisa eueuh. Nah, ketika zaid aya, eta teh dikersakeun ku Gusti Allah ayana teh. Ditangtukeun. Da asalna kemungkinan zaid teh bisa aya, bisa eueuh. Ngan zaid teh aya, maka eta teh pasti dikersakeun ku Gusti Allah. Tuluy ayana ge ngabogaan sifat-sifat tertentu. Zaid teh bisa kaya, bisa fakir. Bisa kasep, bisa teu kasep. Tah, kebenaran, sanes kebenaran. Ternyata sok aya bahasa kebenaran gitu. Padahal eta teh tos dibenerkeun dikersakeun ku Gusti Allah. Eta mah babasaan hungkul gitu nya. Eta mah babasaan hungkul. Da yakin lamun ditanya mah nanti bener mana nekatkeun kebenaran moal gitu nya. Moal nekatkeun kebenaran eta mah ngan sakur babasaan hungkul gitu.
Ternyata gitunya Zaid teh ayana dikersakeun dina kaayaan beunghar, dina kaayaan pinter, cager, gitunya. Bager, eta sifat. Padahal mungkin wae Zaid teh ya. Zaid ayana teh mungkin beunghar, mungkin henteu. Mungkin kasep, mungkin henteu. Mungkin pinter, mungkin henteu. Mungkin wae. Da eta kemungkinan anu memang bisa jeung urang mah gitu nya. Jeung makhluk mah. Ya lamun di ukuran jalmi, lamun di ukuran naon nya makhluk-makhluk nu sanes gitu nya, itu tergantung sifat-sifat anu mungkin bikin makhluk tersebut. Seumpama teh motor. Motor teu berjenis kelamin. Atau naon lah batu gitu nya. Ari motor bisa sangkaan, wah, ada mah buatan jelema. Bisa gitulah, bisa panjang deui. Gimana gambar batu? Batu aya diayakeun ku Gusti Allah, dikersakeun aya ku Gusti Allah, padahal batu teh makhluk teh mungkin aya mungkin henteu. Ternyata aya, eta teh ayana teh dikersakeun ku Gusti Allah. Bari kaayaan batu teh batu putih, batu kristal atau batu hijau gitu nya. Padahal mungkin wae warnana teh naon-naon gitu nya. Bisa naon-naon. Tah ayeuna mah waktu batuna teh hijau. Nah, batu warna hijau eta anu berwarna hijau hijauna dikersakeun ku Gusti Allah. Ayana eta batu dikersakeun ku Gusti Allah. Tapi batu mah teu mungkin kasipatan ku jenis kelamin, sifat kelamin, sifat perempuan, sifat laki-laki moal mungkin. Jadi ku sifat-sifat anu pantes jeung makhluk tersebut. Anu pantes. Lamun batu mah nya moal aya jenis kelamin laki-laki, moal aya jenis kelamin perempuan kan gitu nya. Eta aya jenis kelaminan. Eta nu kadua sifatnya. Nu katuna azminatun, zaman. Zaid aya dikersakeun aya ku Gusti Allah. Bari jeung aya nanti dina kaayaan beunghar, da kolotna beunghar. Boga ngawariskeun langsung boga warisan beunghar. Pas lahir teh langsung beunghar, langsung jadi sultan. Zaid teh. Bari jeung ayana di zaman saha? Ayana di zaman Pak Prabowo. Tah ayana lahirna di zaman Pak Prabowo teh ditakdirkeun ku Gusti Allah. Ditangtukeun ku Gusti Allah, dikersakeun ku Gusti Allah. Da mungkin wae Zaid teh ayana dina waktu Pak Jokowi. Dina waktu Pak SBY jeung saterusna. Atau bahkan dina zaman Nabi Musa. Mungkin wae ngan ku Gusti Allah teh dikersakeun, ditangtukeun ayana Zaid teh pas zaman Pak Prabowo. Eta ditangtukeun zamanna. Terus azminatun amkinatun tempatna. Tempatna di mana? Di Indonesia, di Arab atau di mana? Ayana teh. Nya urang ayeuna di dieu aya di dieu. Bari jeung kieu keur kieu gitu nya. Kieu di dieu teh di majelis. Tah ayana urang di ieu majelis. Ayeuna tuh eta teh dikersakeun ku Gusti Allah. Tempatnya. Tadi mah waktuna tuluy tempatna. Ayana di tempat ieu teh dikersakeun ku Gusti Allah. Sanes menang bisa-bisa urang gitu. Sanes menang bisa-bisa urang. Ieu teh tos aya titis tulis di zaman azalina. Di zaman azalina keneh Gusti Allah tos ngersakeun bahwa jam saanu, menit saanu, poe anu urang bakal kumpul kieu di dieu. Tos ditetepkeun. Azminatun amkinatun jihatu. Nomor kalimana jihad arah. Aya di suatu tempat ge urang teh pasti aya di arah mana ya? Aya arah kulon, arah wetan. Ada teh pasti aya arah nawae da makhluk mah pasti punya arah. Arah gitu ya. Punya arah nah. Di dieu aya nu belah kulon, aya nu belah wetan, aya nu belah kaler, anu belah kidul. Padahal sami di pendopo keneh. Pendopona belah mana? Belah kaler, belah kidul. Aya. Lain menang ngahaja-haja ya tadi geus kapiheulaan ku urang diukna di dieu. Teu kitu nya. Ari ku Gusti Allah dikersakeun supaya basana urang bakal diukna di belah kaler, nya tetep bakal di kaler gitu. Sanajan geus aya nu miheulaan. Gua kacai heula gitu. Nah, seperti itu. Terus terakhir kadal maqadiru ukuranna. Ukuran urang.
ketika dina jangkung urang ukuranna jangkung sakumaha, dina beratna ukuran beratna sakumaha, ukuran kasepna sakumaha, ukuran ilmuna sakumaha. Terus aya terus ditangtoskeun, terus dikersakeun ku Gusti Allah jeung urang teh. Eta genep sifat, genep perkara anu mungkin anu silih gilir ganti ka makhluk moal lepas tina genep perkara eta secara umum. Aya atawa eueuh ayana diayakeun ku Gusti Allah, eueunna dikersakeun eueuh ku Gusti Allah. Tuluy sifat-sifatna pinter, beunghar, jeung lalawanana kan saling berganti teh nya. Aya nu pinter, mungkin teu, ternyata dikersakeun teh pinter. Terus tempat waktuna bisa we urang teh waktu lahir teh zaman purba tapi ku Gusti Allah dikersakeun aya teh ayeuna. Terus dina masalah tempatna urang sareng tiasa wae lahir teh henteu di Karawang. Tapi ku Gusti Allah dikersakeun lahir di Karawang. Sareng arahna deh, Karawang ge arah mana? Karawang Timur, da Karawang ge beda. Terus terakhir ukuranana, aya ukuranna, urang mah masih bisa kaukur. Awak urang, terus sifat-sifat urang masih tiasa kaukur. Nah eta teh sadayana anu aya di urang teh tos dikersakeun ku Gusti Allah. Bahkan saur Nawawi mah iradatullah taala ala ahsanil wujuhi wa atammiha wa adaliha. Kersaning Gusti Allah mah eta teh pangsae-saena jalan. Sareng pang sampurnana. Sareng pang meujeuh-meujeuhna. Urang ku Gusti Allah dikersakeun kieu teh nya sabuktina urang sapertos kieu teh ieu teh pang naon teh pang sampurnana, pang meujeuh-meujeuhna, pang sae-saena jeung urang. Tinggal urang kumaha naon teh nya kumaha urang mengelola anu aya di urangna. Urang dina kehidupan bermasyarakat teh oke lah gitu nya. Dina hukum sosial urang aya naon ngaran teh nya aya disebut strata sosial. Ya, strata sosial kadang aya tingkatan kelas-kelas sosial lah gitu nya. Aya kelas-kelas sosial. Aya nu disebut tokoh ge tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin, aya nu dipimpin. Eta teh sadayana tos dikersakeun ku Gusti Allah. Katanya. Sadayana tos dikersakeun ku Gusti Allah. Tinggal saha nu sae merankeunana. Peran urang ayeuna keur jadi masyarakat buat tiasa wae engkeun mah jadi pamimpin. Banyak. Tah, peran urang ayeuna keur jadi masyarakat. Pami urang tiasa memainkeunna, ya, memerankan sebagai masyarakat. Sementara pemimpin anu teu tiasa merankeun pimpinanana, peranna sebagai pemimpin, mungkin anu mendapat penghargaan di Gusti Allah teh nu bisa memerankeun peranna. Nya saur Abah Cipulus mah radhiyallahu anhu nya ibaratkeun sutradara film lah. Sutradara dina pembuatan film terus dirancang segala rupanya. Mungkin anu kaing penghargaan mah anu paling bisa memainkan peranna. Aktorna. Kadang tokoh utama untuk mendapatkan penghargaan. Piala Citra teh beunang teh ku pembantu. Kan aya Piala Citra gini nya. Festival Film Indonesia menganugerahkan Piala Citra kepada pemeran pembantu padahal anu pemeran utama nama tokoh utama teu mendapat Piala Citra. Sabab teu bisa mainkeun peranna. Urang ge di alam dunia teh kitu. Aya nu jadi ustad, aya nu jadi guru, aya nu jadi pejabat. Lamun teu bisa mainkeun peranna mah kitu nya kaelehkeun we ku masyarakat biasa tapi bisa mainkeun peranna. Tangkin di akhirat teh bakal leuwih mulia keneh anu tiasa mainkeun peranna. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saha nu pangsae-sae amalna. Ari ustad ge ari amalna teh sae mah gitu. Pejabat ge ari amalna teh sae mah. Eleh ku masyarakatna. Seperti itu. Dicoba saha nu pangsae amalna. Tah eta iradat kersaning Gusti Allah. Mustahil Gusti Allah teu iradat. Iradat teh tiasa dipaksa atau maksakeun.
Aku Gusti Allah kapaksa. Kapaksa cenah urang ngayakeun makhluk teh ngayakeun Zaid teh cenah ieu. Soalna naon indung jeung bapana heureuy wae. Jadi kapaksa Gusti Allah. Henteu atawa Gusti Allah kapaksa cenah nyieun maot di si Zaid. Sabab naon Zaid ngalungkeun maneh kana kareta. Kareta keur maju Zaid ngalungkeun awakna. Wah kapaksa cenah Gusti Allah teh nyieun maot di Zaid. Nya henteu teu kapaksa. Teu kapaksa justru tos dikesakeun kitu ku Gusti Allah. Terus dikersakeun gitu. Jadi teu kapaksa atau dipaksa. Ini sami wae hampir sami antara kapaksa jeung dipaksa. Atau maksakeun. Maksakeun mah kan berarti teu bisa tapi hayang ya, sok bisa teh maksakeun nyieun Zaid ngin maot teh. Apes teh eta mah nya. Lamun Gusti Allah henteu kersa, maka Gusti Allah teh bakal apes. Bakal apes. Ini tadi lamun kapaksa berarti aya nu maksa. Lamun aya nu maksa berarti Gusti Allah teh apes. Lamun dipaksanya jelas eta ge aya nu maksa. Gusti Allah teh apes. Maksakeun nya sami Gusti Allah teh apes. Lamun Gusti Allah teu irodat, henteu kersa, dalil aklina kieu. Lamun Gusti Allah teu irodat, henteu kersa, henteu ngersakeun, maka Gusti Allah bakal kapaksa ngayakeun alam ieu teh. Ngayakeun alam dunia ieu teh. Lamun Gusti Allah teu kersa, ya, maka Gusti Allah teh apes. Apes. Buktina tapi gini ayang alam teh aya, berarti Gusti Allah teh kawasa. Lamun Gusti Allah kawasa, pasti Allah ngersakeun. Sabab Gusti Allah mah nyambungkan ayat Al-Qur'an, fa'alul lima yurid. Gusti Allah midamel kana perkara anu dikersakeun. Gusti Allah midamel makhluk ngayakeun makhluk eta teh dikersakeun ku Gusti Allah. Jadi moal aya kejadian naon wae anu aya di alam dunia ieu anu teu dikersakeun ku Gusti Allah. Eta bab iradat. Berarti kakufuran atau maksiat eta ge dikersakeun ku Gusti Allah. Nya, dina makom taklim urang teu sawios nyarioskeun Gusti Allah ngersakeun kana maksiat. Da memang hakikatna kitu. Gusti Allah ngersakeun maksiat. Anu disebut iradat, anu disebut amr. Iradat teh nya kersaning Gusti, amr mah parentahan. Anu disebut parentahan, anu disebut iradat. Iradat teh kersaning Gusti. Nah, saur Syekh Nawawi ieu kabagi opat. Terkadang Gusti Allah teh ngersakeun bari marentah. Nah, terkadang Gusti Allah teh ngersakeun bari marentah. Seperti imana Abu Bakar. Imana Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar iman. Tak ieu teh dikersakeun ku Gusti Allah. Abu Bakar iman ka Kanjeng Nabi teh. Bari jeung diparentah imanna. Gusti Allah ngersakeun sekaligus marentah. Contohnya seperti imana Abu Bakar. Gusti Allah ngersakeun Abu Bakar bakal iman. Bari jeung imana Abu Bakar teh diparentah ku Gusti Allah. Ya, kalebet kana keumuman ayat aminu billahi wa rasulih. Aranjeun kudu iman ka Gusti Allah jeung ka rasul-rasulna. Kalebet kana keumuman ayat eta. Diparentah iman teh ku Gusti Allah. Jadi Gusti Allah ngersakeun berikut marentah kita iman. Nu kaduana Gusti Allah teu ngersakeun jeung Gusti Allah teu marentah. Seperti kufurna Abu Bakar. Abu Bakar andaikan gitu nya kufur, Abu Bakar kufur. Tah eta teh teu dikersakeun ku Gusti Allah. Ari teu dikersakeun mah berarti henteu. Nya. Moal kufurna ge. Bari jeung teu diparentah kufur teh ku Gusti Allah. Abu Bakar kufur. Eta teh teu dikersakeun bari jeung teu diparentah ku Gusti Allah. Dan nu diparentah ku Gusti Allah mah Abu Bakar teh kudu iman. Bari jeung dina buktina Abu Bakar teh iman. Berarti nu dikersakeun mah Abu Bakar teh iman. Kakupuran Abu Bakar teu dikersakeun. Nu katilu, terkadang Gusti Allah teh ngersakeun tapi teu marentah. Ngersakeun kupurna Firaun. Tapi Gusti Allah teu marentah Firaun kupur. Dikersakeun ku Gusti Allah, Firaun kupur teh teh.
dikersakeun, tapi Gusti Allah teu mamarentah ka kupuran, teu nitah kupur. Nu kaopat Gusti Allah marentah tapi Gusti Allah teu ngeresakeun. Seperti iman na Fir'aun. Gusti Allah marentah ka Fir'aun tita iman. Tapi Gusti Allah teu ngeresakeun Fir'aun teu iman. Jadi apa perkara? Diparentah nya jalma-jalma kafir nu maot dina kakupuran karena teh diparentah iman. Tapi teu dikersakeun imanna ku Gusti Allah. Jadi aya 4 bagian. Terkadang Gusti Allah ngersakeun bari marentah iman Abu Bakar. Nu kaduana Gusti Allah teu ngersakeun teu marentah seperti kupur Abu Bakar. Katilu Gusti Allah ngersakeun tapi teu marentah seperti kupurna Fir'aun dikersakeun ku Gusti Allah tapi teu diparentah kupur. Nu kaopat Gusti Allah marentah tapi teu ngersakeun seperti imanna Fir'aun. Fir'aun diparentah iman tapi teu dikersakeun iman ku Gusti Allah. Ta ari karidoan mah war ridho lazimun lil amri. Karidoan mah pasti ngukuntet. Karidoan mah pasti selalu aya lamun aya parentahan. Di mana aya parentahan pasti dinya aya karidoan. Andak nya secara umum lamun hayang kenging karidoan Gusti Allah mah nya tinggal laksanakeun parentahan. Terus gitu. Dan ini masalah irodat aya 4 perkaranya. Irodat sareng parentahan teh. Dalil aklina entos lamun Gusti Allah teu ngersakeun, sangtu Gusti teh apes. Lamun Gusti Allah apes moal aya alam, geuning alam teh aya, berarti Gusti Allah teh kawasa. Berarti Gusti Allah teh kersa. Terus dalil naklina fa'alul lima yurid, cuma gampangnya. Atau wiridan lah. Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Sok ayan wiridan tah. Subuh. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Saur Kangjeng Nabi jalmi anu ngawaskeun eta nya awasan anu tadi pami subuh nya pami isuk-isuk maka bakal dijaga dugi ka sore. Lamun sore ngawaskeun eta bakal dijaga dugi ka subuh deui. Ngasor Kanjeng Nabi. Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Gampil sakit. Eta teh diajarkeun ku Kanjeng Nabi ka salah sawias putrina, tapi teu disebutkeun saha putrina teh. Ka putrina Kanjeng Nabi. Sok baca ieu cenah unggal isuk jeung unggal burit, insyaallah bakal mendapatkan perlindungan di Gusti Allah. Ya urang mah wiridan-wiridan eta we nya entos biasa we lah. Bumi hoyong nambahan deui mah nya kadun nambahan eta. Eta dalil naklina dina bab iradat teh. Aya nu prayogi diskusikan perkawis iradat. Ya pokoknya mah iradat teh kersa ngeresakeun Gusti Allah teh maha menghendaki mustahil henteu menghendaki. Henteu menghendaki teh henteu berkehendak berarti bisa kapaksa dipaksa maksakeun apes nah gitu nya. Atau poho melakukan sesuatu teh poho teu sadar teu sadar teh itu teu mungkin Gusti Allah. Iradat teh menurut bahasa mah sami sareng masyiah. Eta keneh kersaning kehendak. Kersaning kehendak, tapi maksud dina ilmu tauhid mah iradat teh sifat anu qadim anu aya di Gusti Allah. Anu fungsina teh Gusti Allah nangtukeun makhluk ku sawareh sifat-sifatna anu mungkin. Kusawareh sifat-sifatna anu mungkin nangtukeun makhluk teh. Ya. Ta'alluqna sifat qudrat teh sebenarnya ta'alluq taksis nangtukeun makhluk ku sawareh sifatna anu mungkin. Jadi setiap makhluk teh punya sifat-sifat anu mungkin aja. Batu sifat-sifat mungkin jeung batu naon wae. Benten deui jeung sifat-sifat anu mungkin jeung jalmi. Tapi secara umum genep perkara anu tadinya sifat-sifat genep anu tadi teh carioskeun aya jeung eueuh. Tulis sifat. Sifat kasep jeung teu kasep.
tuluy waktu. Dina waktu ieu jeung waktu harita. Dina tuluy tempat ieu jeung tempat anu. Tuluy nu kalimana masalah jihad arah. Nu kagenepna ukuranana. Aya gede, aya leutik. Nah, eta secara umum makhluk pasti boga gitu nya sifat-sifat nanti anu genep tadi dicarioskeun. Terus dari aklina sifat irodat, lamun Gusti Allah teu gagaduhan irodat, henteu kersa, henteu ngersakeun, maka Gusti Allah teh apes. Lamun Gusti Allah apes moal aya alam. Eta dalil akli. Dalil aklina nu gampil fa'alul lima yurid. Dina juz amma fa'alul lima yurid. Aya dina juz amma. Ari tarengguh mah nyampe salat dicekap lah. Senang pun dia Allah mengalahkan nasib di kaum kecuali kaum kesalahan yang nasibnya. Cuma kaitan Ya. Janten kan kieu. Salah selama kadang ayat eta teh disalah namanya. Disalah pahami atau dipahaminya sepotong-sepotong. Margi kelanjutanna kieu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kelanjutan ayat nanti gitu. Jadi ya memang secara umum kieu kaidah naheulanya. Lamun aya ayat hakikat maka pasti aya ayat syariat. Ayat hakikat yang tekadkeun, ayat syariat yang lampahkeun. Tadina ayat eta tadi sekaligus aya hakikat sareng aya syariat. Syariatna lamun urang hayang beunghar kudu usaha sabab tadi teh innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ya. Kenikmatan anu aya di urang teh moal nambahan. Ya. Urang teh ayeuna kan gaduh kenikmatan ieu ya. Moal kenikmatan ieu teh moal bertambah nikmat. Moal nambahan harta anu seueur sungkulnya lamun teu digunakeun ku urang jang memperoleh harta anu seueur tersebut. Nah, eta secara syariat. Syariatnya jang lampahkeun, jang urang laksanakeun, amalkeun. Tapi ayat seterusnya wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah. Ketika Gusti Allah ngersakeun keburukan ka hiji kaum maka moal tiasa anu nolak. Moal tiasa ngarobah. Tuh. Jadi balance, seimbang. Dina patekadaan urang tetep ya. Rek kumaha wae oge tetep kersani Gusti Allah. Ngan urang teh pamihoyong gaduh hajat teh mah nya kedah ikhtiar. Gitu, kedah ikhtiar gitu. hajat lah, ikhtiar, tapi kesakin bawahnya. Angger lagi. Iya. Dia orang untuk hasil. Iya. Ya urang kayang pahalana tina ikhtiar nang kieu teh. Kayang pahalana teh. Ikhtiar. Ya, kayang ikhtiar. Ya dan gitu kadang memahaminya ya kadang disampaikannya sepotong-sepotong teh gitu teh kabujeng. Aya, ada teh kelanjutan ayatna gitu. Jadi tetap di Al-Qur'an ge menjaga keseimbangan antara hakikat sama syariat. Ulah dengdek teuing kana syariat, ulah dengdek teuing kana hakikat, kudu saimbang duana. Lelah juga pada lelah gitu juga. Apa lagi? Wallahu a'lam bissawab.
Sarang